resep muslimin panyaungan. Ayeuna abdi bade ngadongeng anu judulna Si Pitung. Baheula dina zaman jajahan Belanda aya saurang pemuda di daerah Rawabelong ngaranna Si Pitung. Ayeuna anjeunna asalna tina kulawargi Basajan jeung taat kana agama. Diletik Si Pitung sok diajar ngaji jeung silat ka hiji guru sakti anu ngaranna Haji Naipin. Kulantaran tekadna kuat, Si Pitung jadi jawara sakti gagah jeung disagani ku balarea. Sanajan kitu, anjeunna tetep handap asor sarta sok nulungan rakyat nu susah. Nalika geus dewasa, Pitung ningali rakyat loba anu sangsara. Tuan tanah Walanda jeung centeng-centengna sok ngalakukeun kajahatan, maksa pajak, nyokot hasil tanenan, jeung ngarebut taneuh rakyat. Hatena Pitung teu narima. Tuluy Pitung bebarengan jeung sobatna sapertos Jijeng Rais ngalawan aranjeunana sok marampas harta jalma beunghar anu zalim sarta tuan tanah anu baris jeung Walanda. Tuluy hasilna dibagikeun deui ka rakyat miskin. Ngaran Pitung sumebar ka mana-mana. Jalma loba nyaritakeun kasaktiana. Ieu ngajadikeun Walanda kaganggu jeung hayang gancang nangkep Si Pitung. Rupa-rupa cara ditempuh tapi Si Pitung teu bisa lolos. Hanjakalna hiji mangsa aya nu ngahyanatkeun Si Pitung lantaran kasogokan Walanda. Ku jalan tipu daya anjeunana tungtungna kacekel. Sanajan kitu Pitung tetep ngalawan kalayan gagah. Tapi sabab musuhna loba teuing, Si Pitung tangtuna gugur ditembak ku kompeni. Sanajan ragana sirna, rahayat tetap ingat ka Si Pitung. Minangka jawara Betawi anu berani jeung adil. Lambang perjuangan ngalawan kejahatan jeung ketidakadilan. Sekian ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.